Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Rundayan Malati Wanci Janari. Ayeuna bagian anuka 11 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan arehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Rundayan Malati Wanci Janari bagian anu ka 11na. Kumaha salajengna sora cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna. Bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung, tes. Para wargi sadayana dina wanci isuk-isuk kacaturkeun kaayaan di kantor pusat milikna Pak Hendra. Kaayaanana karasana muwuh tegang, malah bisa disebutkeun teu tenang nalika sabaraha direksi keur ngayakeun rapat darurat. Investor anyar aya can, cek Pak Hendra bari neuteup ka salah saurang staf. Da can Pak, ari laporan penjualan kumaha, na naik atawa turun? Masih keneh turun Pak, kemal salah saurang staf. Blak, Pak Hendra laju ngabantingkeun pulpen kana meja sanggeus ngadenge laporan kitu. Sapada harita sesi ruangan rapat langsung caricing teh seorang ogen wani cumarita. Sabot keur kitu nalika amarah Pak Hendra masih keneh muncak. Pantor ruangan rapat ngadadak muka. Dina pada eta seorang lelaki kolot asup. Buukna geus bodas sabagian, sorot panonna seukeut, papakeana setelan jas mahal. Sanggeus nyaho sah nu datang, sakabeh nu aya di dinya langsung narangtung. Pak Surya, kitu pokna hampir bareng ceuk peserta rapat. Tetela nu datang eta teh salah sahiji komisaris utama anu boga saham gede di perusahaan Pak Hendra. Pak Surya langsung diuk bari pok ngomong. Hendra, saya Can Lila
menang beja ngeunaan si Dirga. Kumaha kitu Pak, aya beja naon? Walon Pak Hendra semua heran. Nurutkeun warta manehna teh geus teken kerja sama cenah jeung Anton Wijaya. Anton Wijaya? Cek Pak Hendra ngajenghok. Ruang rapat ngadadak jadi rehe. Pak Hendra ngarasa dadana ngadadak panas. Nah, leres gitu Pak. Tisa eta wartan apa? Di sumber anu bisa dipercaya. Tembal Pak Surya barinya rande kana kursi. Saya yakin lamun beja ieu bener, usaha urang bakal kasaingan geura. Hendra, sambung Pak Surya. Teu mungkin Pak, teu mungkin. Ucap Pak Hendra seolah-olah terpercaya karena omongan Pak Surya. Naon alesanana pangna maneh ngomong kitu Hendra? Teu mungkin kumaha? Si Dirga ukur budak kamari sore sarta kurut obe di perusahaan kuring Pak. Teu mungkin bisa saja eta. Detela maneh salah perhitungan Hendra. Maneh teh nyaho beuneunya yen salila ieu anu ngatur perusahaan Pawilen si Dirga sorangan apa eta. Untungna si Wilen gancang beunang kapangaruhan ku maneh. Coba lamun teu nepi ka dipecat eta si Dirga, duka geus nepi ka mana maju perusahaan si Wilen ayeuna. Ngadengi ucapan kitu ti Pak Surya, Pak Hendra jadi ngahulang. Ti barung ku huntuna nu pating kereket kekerot nahan amarah. Kurang ajar. Si Dirga bener-bener bahaya. Aing kudu sagancangna nyieun reka perdaya ieu mah. Kitu gerentesna hate Pak Hendra. Lamun kitu serahkeun ka abdi Pak. Abdi boga cara pikeun ngaruntuhkeun eta budak kamari sore Pak. Cek Pak Hendra bari seuri sinis. Sok pigawe kumaneh Hendra samame sagalana telat deuleu. Pungkas Pak Surya. Saterusna sanggeus sapuk kitu mah. Acara rapat darurat di ruangan Pak Hendra ditutup. Dina waktu eta Pak Surya jeung anu sejena laju baralik deui ka kantorna sewang-sewangna. Dina wanci peutingna nalika Pak Hendra aya di rohangan pribadina, manehna nelepon hiji jalma. Dina telepon kadenge aya suara lalaki. Halo Pak. Saya aya tugas hade pikeun maneh Gun. Cek Pak Hendra semu alon sorana. Tugas daun Pak. Talingakeun si Dirga. Terus naon deui Pak? Namun eta wungkul tugas abdi. Teangan kalemahanana usahakeun supaya bisa beunang. Lamun perlu kirim awewe keur merogkeunana supaya hirupna hancur sarta hubunganna jeung si Ririn paburantak. Beungeut Pak, siap. Walon eta lalaki dina telepon. Sanggeus telepon dipareuman, Pak Hendra neuteup foto Neng Ririn anu ngagantung di figuraan dina dingding ruanganana. Saulas aya nyelap rasa sono kanu jadi anakna. Dume geus aya kana sataunna leuwih teu pernah tepung deui sanggeus diusir ku dirina. Sigana aing geus boga incu ti si wabalak Dirga. Cuy, dasar kurang ajar. Neng, papa teu hayang lamun hidup jadi pemajikan kurut obe. Wayahna hidup kudu pisah ti si Dirga. Papa teu sudi boga panerus kula warga ti jalma miskin. Dirga dakoan walas di aing. Sanajan aina gabung jeung si Anton Wijaya, aing moal mundur si Dirga. Kitu kukulutusna Pak Hendra. Manehna nyangka yen Neng Ririn geus boga anak kusabab sakanyaho manehna waktu diusir teh Neng Ririn keur ka kandungan. Para wargi sadayana
Waktu teu karasa nyerelekna 2 bulan geus kalarung. Dina waktu eta usaha showroom jeung bengkel Jang Dirga beuki maju. Salila eta Jang Dirga geus mampu nyieun toko grosir suku cadang rupa-rupa merek motor. Samala sabaraha bengkel leutik geus loba anu ngalanggan ka toko jeung showroomna. Teu saeutik mobil box kaluar asup ka toko jeung ka showroomna ngirim sarta nganterkeun barang. Dina hiji poe nalika Neng Ririn keur nyusun laporan katempoeun ku Jang Dirga, katempoeun ku Neng Ririn di buruan tokona aya awe geulis turun tina mobil bodas. Umurna kira-kira 30 tahunan, papakeana rapih tur mahal katempona. Eta awewe langsung asup ka jero ruko. Punten, nah ieu leres showroomna Pak Dirga? Tanya eta awewe ka Neng Ririn. Mohon, leres pisan. Walau Neng Ririn sopan. Pak Dirgana aya atanapi henteu nya Bu? Manawi abdi tiasa pendak sareng anjeunna? Cek eta awewe bari imut. Manawi tiasa terang, ieu teh saha teh nya? Abdi di Jakarta. Oh, antosan sakedapnya? Cek Neng Ririn bari ngoleset tina tempat diukna. Maksudna rek ngagarawan Jang Dirga. Tapi acan ge leumpang, Jang Dirga kaburu manten rojol. Dina pada eta, kalian secara langsung Jang Dirga neuteup ka si awewe geulis hideung santen di hareupeunana. Yani, Bu Yani. Cek Jang Dirga semu kaget. Leres ieu teh Bu Yani. Sambungna Jang Dirga ngayakinkeun dumeh asa teu percaya bisa patepung deui dina waktu eta. Sarta teu nyangka Bu Yani bisa datang ka tempatna. Kusabab kapan manehna mah urang pasar Minggu satapna pawilen di kantor cabangna anu di Pejaten. Leres ga abdi Yani manawi teh Dirga tos hilap. Kumaha damang? Maneh tos lami teu pendak? Cek Neng Yani siga nu geus akrab nakar bari sasalaman. Dina waktu eta pikeun Neng Ririn anu nempona timbul rasa timuru. Sabab salila ieu dirina teu pernah nyaho yen Jang Dirga boga kawauhan ka Neng Yani. Tapi kilang kitu oge Neng Ririn masih bisa tenang. Najan hatena mimiti panas dumeh nenjo Neng Yani masih nyekal leungeun Jang Dirga. Alhamdulillah pangestu yen. Mangga atuh calik bade ngaleueut naon yen? Kopi atanapi teh botol. Punten. Di dieu mah ayan oge mung kitu wungkul. Hatur nuhun ga. Teh botol we atuh. Cek Neng Yani bari geuk diuk dina kursi ruangan khusus paragi konsumen di jero showroomna. Harita Neng Ririn keur api-api tonggoy nulis. Mairan. Wios kang ku abdi pangyanakeun. Cek Neng Ririn bari ngaleos dituturkeun ku Jang Dirga. Neng, beku akang. Ririn bilih capek. Pantita tadi damal wae nyalira marios penjualan. Beku akang. Cek Jang Dirga ngarasa karunyaeun, bisi pipa majikaneunana ngarasa capieun. Wios kang, ku abdi. Supados ngirangan rasa segerna ari disuguhan ku abdi mah. Cek Neng Ririn bari ngadilak. Sedengkeun Jang Dirga muwuh seuri, manehna cukup ngarti. Sing tenang Neng. Eta mah mung rekan kerja kapungkur waktos di pawilen. Akang mah teu pernah gaduh anu sejen salian ti Ririn. Arayu Jang Dirga bari ngusapan buk Neng Ririn. Sok kitu pameget mah, sok bisaan ngarayu ari kanyahoan teh. Temal Neng Ririn bari tuluy asup deui ka jero. Sedengkeun Jang Dirga ukur garo-garo teu ateu. Sanggeus nyuguhan tamuna, Neng Ririn diuk deui tukangeun meja administrasi. Sedengkeun panona sakapeung maling reret ka Neng Yani. Dina waktu eta Jang Dirga geus keur ngobrol di ruangan tamu leutik di jero showroom.
sanajan teu kadenge eces naon anu keur diobrolkeunana. Tapi setiap Neng Yeni seuri hate Neng Ririn ngarasa panas ku seuneu timburu. Rasa eta dumadakan ngaganggu kana katenanganana anu teu pernah dirasakeun samemehna. Sedangkeun di rohangan tamu kadenge Jang Dirga keur nyarita. Yeni natrang ti saha abdi adi dieu? Tanya Jang Dirga. Abdi terang ti pawilen ga. Waktos anjeunna aya ka pejaten. Anjeunna nyarios yen Dirga teh cenah tos lami kaluar ti perusahaan pawilen. Mohon laras, tapi ti saha dugi katerang alamat abdi di dieu? Tanya Jang Dirga menit talek nakar. Kalaresan abdi teh maca berita dina koran anu ngawartakeun ngeunaan Pak Anton Wijaya. Tidinya abdi tiasa terang ka dieu Kang. Cek Bu Yeni kapaksa ngabohong padahal sabenerna manehna titahan anak buah Pak Hendra. Oh, pantesan atuh. Ari manawi teh teu diberitakeun dina koran. Maklum abdi masok teu kabujeng ari maca koran teh yen. Neng Yeni imut kareueut naker. Bari ngareret ka Neng Ririn anu keur ngobrol jeung konsumen di mejana. Ga nyati iraha nikah? Namun itu ngawartosan ka abdi? Tanya Neng Yeni di barung kuneuteuk. Aya sataun mah panginten yen. Ari Yeni kumaha? Atos nikah teu acan? Cek Jang Dirga. Teu sajujurna sabab moal matak pihadeun lamun ngomong sajujurna. Nu mawi teu acan ga? Teu aya nu kersageun ka abdi mah. Tembal Neng Yeni bari seuri pinuh Rusia. Saterusna ga salaresna abdi ka dieu teh aya priyogi. Priyogi naon kitu yen? Sok carioskeun. Ieu ga abdi bade nawiskeun proposal proyek di daerah Jakarta. Mamanawian Dirga aya minat. Kitu cek Neng Yeni bari ngasongkeun sabaraha lambar kertas dina map. Meunang sawatara waktu mah Jang Dirga mariksa proposal anu disodorkeun ku Neng Yeni. Sanggeus ngarasa cukup Jang Dirga pok ngomong. Abdi kadah badanten heula sareng pun bojo. Kumargi kapan sareng Pak Anton oge teu acan puguh cucungna. Insyaallah ke diwatosan deui ka payunanya. Kitu alasan Jang Dirga. Dirina teu pati yakin sabab pausahaana can sakuat eta lamun kudu ngaluarkeun dana gede. Sabenerna pikeun Neng Yeni teu jadi masalah sabab eta mangrupakeun basa-basi wungkul supaya bisa deukeut jeung Jang Dirga. Kacaba teh eta tugas dirina nyaeta supaya hubungan Jang Dirga runtag jeung Neng Yeni jeung Neng Ririn. Dumasarkan hal eta, Neng Yeni kudu sering ngalakukeun pasamawan pikeun ngajebak Jang Dirga supaya katarik ati kapentang rasa ku dirina. Kitu harita Neng Yeni ditugaskeun ku anak buahna Pak Hendra teh. Sanggeus aya kana sajamna ngawangkong, Neng Yeni tuluy amitan. Cek pikirna cukup heula keur ngamitian mah sakitu oge. Samemeh miang Neng Yeni nyodorkeun nomor telepon dina kartu namana. Ga ieu nomor telepon abdi bilih ira-ira priyogi. Nuhun yen. Tembal Jang Dirga. Mahna oge tuluy mikeun nomor telepon. Saterusna sanggeus kitu mah Neng Yeni tuluy undur diri di showroomna Jang Dirga. Numpak mobil bodas nu tadi dibawana. Sainditna Neng Yeni, Jang Dirga laju nyamperkeun ka Neng Ririn. Neng, tos sonten ieu teh Neng. Urang kabumi we yuk, akang asa capek. Keun we lah toko mah ge ditutup ieu ku nu daramal ayo. Engke abdi makang mangawe akang ti payun. Abdi mah ek dugi ka enjing deui di dieu. Walau Neng Ririn semu baeud. Jang Dirga jadi seuri, dumeh asa lucu nenjo Neng Ririn timburu. Tos atuh engke deui di bumi ngambakna. Bilih bade sakantenan perang dina kasur, ulah di dieu Cek Jang Dirga ngabanyolan. Aralim teuing.
temal Neng Ririn. Tapi bari tuluy ngajengkat nuju ka lantai luhur showroom nu dipake imahna, ninggalkeun Jang Dirga anu nyengir kuda. Para wargi sadayana caturkeun dina wanci sorena, langit di kota Bekasi herang bengras, sedangkan panon poe masih keneh kuat moncorong teleler ngajadikeun hawa panasna baringsang. Sore harita Jang Dirga masih keneh diuk di sagigireun Neng Ririn anu masih keneh baud alatan timburu. Neng, atos teu acan ngambekna, akang asa hoyong pangadamalkeun kopi ieu teh. Biasana sok raos ari pangdamalkeun ku Neng mah. Cek Jang Dirga bari tuluy ngagoledag dina lahunan Neng Ririn. Nganggo gula teu Kang? Walau Neng Ririn najan keur baeud ari dititah nyieun kopi mah tanginas. Wios teu kenging Neng, teu kenging ngangge gula lah. Cekap amisna mah ku Neng oge. Dasar tukang rayu akang mah sok tiasaan. Sanes ngarayu akang mah dasar leresna kitu Neng. Kang, Cek Neng Ririn pondok bari ngusapan buk Jang Dirga dina lahunanana. Muhun, aya naon Neng? bade iraha atuh urang tiasa resmi nikah. Sedangkan ari ngantosan widi ti mamah sareng papah mah luka iraha sadarna oge. Sakadapan Jang Dirga jadi cicing, sabab maena oge ngarasa bingung ngajawabna. Dina pada eta memang bener Neng Ririn ngomong kitu. Rek nepi ka iraha lamun nungguan indung bapana Neng Ririn sadar mah. Tapi dibalik eta teu mungkin mun ngayakeun pertikahan tanpa wali ti pihak awewe. Sabenerna maehna oge ngarasa teu ngeunah dumeh geus aya sataun leuwih hirup sasuhunan jeung Neng Ririn dina kayaan can kaikat ku hukum nikah. Najan dirina teu pernah ngalakukeun hal di luar wates, tapi asa kurang hade. Nepi ka kiwari Neng Ririn masih keneh utuh, teu pernah dijamah kahormatanana. Kumaha atuh pami ngajengkeun wali hakim ka KUA. Umargipan abdi mah tadi Widian sote alasanana sanes karena urang benten agama, tapi kumargi masalah harta Kang. Mohon atuh ke urang konsultasi heula nya ka pihak KUA na, supaya jelas sareng tenang ka urangna. Kitu cek Jang Dirga. Saterusna sanggeus ngadengi kitu mah Neng Ririn tuluy ngoloyor ka dapur rek nyieun kopi. Dina waktu sapoe rejeung kacaturkeun di hiji imah gedong nu aya di kawasan Pasar Minggu. Harita Neng Yeni karek jol datang tas ngalaksanakeun tugasna nepungan Jang Dirga. Didinya di tengah imah geus nyampak saurang lalaki keur tumpang kaki bari mesek apel. Eta lalaki buukna gondrong dibeungkeut, dadeganana jangkung, awakna ngeusi ku otot, tampangna kalem tapi tiis, lamun seuri semu pait tur sinis. Dina palebah pigelangan leungeunna katenjo aya tato gambar naga. Eta lalaki ngaranna Gunawan, saurang preman kahot Pasar Minggu anu jadi salakina Neng Yeni. Dangat harita si Gunawan salaku preman sohor menang pancen sarta bayaran gede ti saurang pangusaha nyatana pahendra. Dumasarkan hal eta si Gunawan ngagunakeun Neng Yeni pamajikanana sorangan pikeun mengaruhan Jang Dirga supaya engkena bisa ngagagalkeun kerjasamana jeung Pak Anton Wijaya sekaligus ngaruksak hubunganana jeung Neng Ririn supaya gujrut. Salila ieu tisaprak wawuhna jeung Jang Dirga nalika jadi pagawe pawilen tug nepi ka ayeuna. Neng Yeni teu pernah jujur yen dirina geus boga salaki. Acan ge diu Neng Yeni harita geus ditanya manten ku si Gunawan. Kumaha yen aya teh si Dirgana sok caritakeun ka akang ngeunaan
panarimanan aku mah. Bari narik napas semu berat, Neng Yeni nembalan. Saya respon sama Kang, tapi perlu waktu. Kitu tembalna Yeni. Dibarung ku rasa keheul dina hatena. Kulantaran ari sabenerna mah hate jeung kahirupana salila dipihukum ku si Gunawan. Bisa disebutkeun kateken. Hirupna salila rumah tangga teu pernah ngarasa bagja dume salakina teu kaopan pisan. Hampang leungeun sahao kadua gaplok teh lain ukur babasaan wungkul. Di palebah dinya hate leutik Neng Yeni sabenerna hayang pisah. Malah kungsi terus terang minta ditalak, tapi nu puguh mah kalah menang panyiksa. Alus usahakeun nya sagancangna sabab waktuna teu loba ieu teh yen. Moal tiasa sagampang eta atuh Kang. Kusabab si Dirga teh jalma pinter. Manehna teu gampang kapangaruhan kitu wae. Akang teu paduli akang. Pokona gunakeun segala cara supaya teu hasil. Sentak si Gunawan bari nancepkeun pesok kana meja. Sedangkeun Neng Yeni tuluy ngajengkat ka kamarna. Nalika waktu geus mimiti peuting, Neng Yeni guling gasahan na tempat sarena. Hate jeung pikiranna teu tentrem, alatan inget wae kana pancen ti salakina. Dirina ngarasa Jang Dirga lain target anu kudu dihancurkeun, tapi dibalik eta lamun seug dirina nolak tugas ti salakina geus tangtu bakal disiksa. Kumaha carana atuh sangkan aing bisa lepas tina leungeun si Gunawan. Aing hayang bebas kulantaran asa geus capek hirup nuturkeun we ka hayang manehna. Kasa aing atuh minta tulung. Kitu gerentesna hate Neng Yeni. Menang sawatara waktu Neng Yeni diuk dina sisi ranjang bari sakali-kali ngareret kana telepon. Satuluyna bari ngetayep noong ka tengah imah tina liang kunci pikeun mastikeun salakina geus kaluar atawa encana. Aing kudu nelpon si Dirga. Susuganan manehna bisa nulungan ka aing. Cek Neng Yeni laun bari langsung nyekal gagang telepon. Peuting harita nalika Jang Dirga keur diuk di tengah imah bari nonton TV. Surat telepon dina meja ujug-ujug disadatarik. Kring 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 kring. Menang sabaraha kali disada. Ku Jang Dirga diantepkeun. Nalika disada nu ka 3-4 kalina karek diangkat. Halo, sareng saya. Tanya Jang Dirga dina telepon. Ga, iya abdi Yeni. Oh Yeni, bade aya naon yen? Wengi-wengi kieu telepon. Tiasa teu tulungan abdi ga. Tulungan. Tulungan kumaha maksud ini teh? Cek Jang Dirga semuruas. Kumaha pami urang papendakeun lah. Kumargi ayeuna mah waktuna kirang pas. Sok carioskeun heula. Kinten-kinten naon anu kedah dibantos ku abdi yen? Nyalametkeun abdi. Kumargi abdi bade ngabongkar Rusia. Rusia? Rusia naon ieu teh yen? Moal tiasa dicarioskeun ayeuna Kang. Kajaba urang tiasa papendak. Nanging hapunten ririn ulah dugi katerangeun heula Kang. Ngadenge kitu dina diri Jang Dirga jadi timbul tanda tanya. Naon sabenerna Rusia eta? Pikiranna jadi kalut komo sanggeus Neng Yeni menta disalametkeun. Cek pikirna kayanana pasti keur genting pi bahayaeun. Di mana urang tiasa pendak ayeuna yen? Cek Jang Dirga akhirna mutuskeun rek nulungan Neng Yeni. Ulah ayeuna enjing we jemput heula abdi di kantor di Pejaten, diantos ku abdi ga. Pungkas Neng Yeni bari nutup teleponna. Sanggeus kitu Jang Dirga jadi ngahulang bari ngagerentes. Nah aya naon sabenerna ieu teh? Asa jadi salempang kieu. Tapi manehna nyebutkeun si Ririn ulah nepi ka nyahoan. Hayang nyaho isuk marek dijemput ku aing. Naon cenah sabenerna? Gancangna carita caturkeun poe isukna Jang Dirga kapaksa ngabohong ka Neng Ririn
kulantaran lamun ngomong sajujurna pasti moal ngidinang komo ieu rek nempungan Neng Yeni. Neng, akang bade aya priugi heulanya ke Jakarta. Bade naon kitu Kang? Bade nepangan Pak Anton, bade nyawalakeun rencana usaha. Mohon mangga Kang. Tapi ngebut-ngebutnya nyanak mobilna. Walau Neng Ririn bari ngarapihkeun kerah baju Jang Dirga. Saterusna nalika Jang Dirga rek naik kana mobil, atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujang seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu permios.